poe ayeuna ye. Si kami rek borong jajanan di jalanin hotel. Sok dengar racusan sok jajan ka dieu. Oke jadi si kami ngadatangan heula teh tukang cimol bojo teh baru dah. Lihat teh seporsi kana teh mung 5.000. Coba dipikeun bumbu nasi loba mah. Ari si kami mah 5.000 teh bumbu kejuna yang sakarungan bisa teh mah. Barang diselaukeun teh alas siam diganyala teh katulungan ieu mah. Aduh kan ya siam mah ngabumbuanana bener-bener kena pisan bisaan. Cabeulana teh tukang siomay cenah teh. Lihat teh seporsi kana teh mung 5.000. Ya lo barang di dahar teh si kentang mah menipu pisan. Kemudian si siomay nasi lauk teh meni karasa. Siap-siap us kami dicegat siap balik nama. Cabeulana teh tukang uang potato cenah teh. Lihat teh seporsi kana teh mung 12.000. Ya lo meni resep si kami ningali si Mang na ya keur live cookie. Ya lo Mang barang tinggal teh alas siam dipanjang kitu ya mah kasih mah hige nepi panjangna. Isik 50 juta kali baru dah kita mending ngeunang-ngeunang teh. Teu salah ieu Mang 12.000 meni babak ieu emang teu rugi kitu. Jajar liasina teh wawaduk ha.